padahal mangges dandan geus naon ieu. Ai teu boga bebene mah kararesel. Neukneul HP heula lah. Sugan manggih bebene di Facebook. Neuk ka mana? Geus dandan bae, kos boga ka bogo bae sia. Lah, teu boga kabogo ge dandan-dandan aing meh ka dieu geulis. Naon sia kita? Geus sia ulah nangtung bae diuk naon disulan kitu. Sar, sia neuk ka mana? Mani menor. Main be, ja menor ge teu kudu ka mana bae. Lah urang leuleung tangan ja karasel. Hayu itulah, sugan aya nu kacantol. Aing jeung bebe geus teu kawawa. Tarehe amat sih lembur. Kamarana ya budaknya, uji jajan. Dek diajak ke sawah tadi namanya. Nyaran lauk. Uji jajan ya. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Wipul kamana bae? Teka tenjo-tenjo. Tadi dia duduk. Pul, Arisya kamana bae karaka deuleu-deuleu. Aing keur hayu men. Pelak nangdir loba jasa yeuh. Ih, sama Pul boga borongan bae teu ngajak-ngajak aing. Boro-boro borongan men, aing kemari melak dangdeur. Sabaris terbalik kabeh. Ai sia nanaonan Pul melak dangdeur doang gak kuas kebalik. Bisa langakan doang sih sia mah. Teu bisa melak dangdeur Pul, guguru ya ka aing. Tuh ditanya mana aing melakan kabeh 2 hektar beragus. Bener men sia, aing ngomong kos nu bener. Amis jambu amat. Ya, budak tanyakan nih itu si memang nyaman cowok saha. Ayo. Itu si saha cowok dia memang nyaman. Mani amis jambu. Kepo, teteh bogonya. Ih, sia mah budak aing mah nanyakeun be, jahayang nyaho. Bangun ulah sia mah. Sia deui sari nanyakeun ka budak. Ngicin-ngicin bae. Bogonya. Ih, sia mah budak jadi arisin be aing nanya ge. Men ngomong-ngomong boga nomor rangda tuh men. Ari nomor rangda mah Pul, amun nomor ini boga ya di dia. Aisyah nanaonan men, aing diberi nomor ini nih. Atau geus parewat bro men. Peot di awak na Pul, ari barang nama sengkel kene. Bener men. Tak percaya aja. Kepoeng ganter puting. Oh teh bener mah kape aing juga kan penting ya. Oh, Mang. Nanyakeun dari apa we? Ngehurung beranyai. Nanyakeun anu magar baju biru, Mang. lu bener sih yang ngomong. Bener, Mang. Orang mana? Tahu tadi lewat di mana nanya tiga urang. Ji. Mana hurung ada pola. Mang beranyai di. Tuh Pul, siapa bagus milikna? Anu nanyakeun, ulin ka dieu mah. Bener sih ceng, aing nanyakeun aing. Bener, Mang. Meuli silo gurang katempona. Lah si Aceng ngalaga bae ka aing. Kos tu nyaho anu beranyai. Lah ceng si ari nangis beralik ka tuh. Ini kira beralik ka itu. Nyaho lah, nyaho naon henteu budak leutik. Mending ulin ka dieu tuh emang budak. Dah, Mang. Boro-boro di gara nyaho. Naon suruh nyaho.
Lah, men ngebet coba ya. Kita tadi yang beli kopi acan, men. Ai, aing pohon pul. Gara-gara ngobrol kenderang dah po ke kopi ya. Enggak tapi yang balik men lah. Oh, tuh Kopi ada ya. aja. Aduh, pusing lah men lah. Itu aja sama dikit. Yang di juga mah ada ai. Orang balik di sugan kapan di ngomong namun. Emang teh isi namun balik deui. Itulah daripada kasam-sam. Balik tuh. Temen tuh orang nanyakan yuk. Ayo. Ngomen, eta si saha lalaki tadi anu jeung Mang Ngomen. Nu mana? Nu diuk di dia lain. Atuh hooh Mang eta nu diuk nu tadi diuk jeung Mang Ngomen. Oh, eta si Epul, bujang lapuk penupuk harta. Atuh neng mah telat sih, karak balik mah cek keneh. Ih, lambat buru Mang Omen mah. Boga babaturan bujang teu beja-beja. Ke mun ka Didi bebejanya. Oke, kurang di beja neng mun ka di ulin. Salah main lagi teu boga kabogoh. Oh Mang, aya kitu mah. Sari nak balik tuh. Ke mun aya ka Didi bebejanya. Siap. Oke neng di beja mun ka di. Oh iya, tadi anu ku budak letik ditaranyakeun teh ya. Geus lah aing nyari kitu mah mandi heula sore.